Ngaran kuring Ardi Saleh Sutardi. Alamat Sadangsari, Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah. Bisa disebut daerah pabrik lembur kuring teh. Kusabab geus loba pabrik nu aya di daerah nu teu jauh ti imah kuring. Ari pabrik nu geus araya kalobaanna mah pabrik kain. Nya anu hasilna kalobaanna mah bahan keur ekspor ka luar negeri. Kaparangan kuring harita digawe di salah sahiji pabrik nu aya di daerah Soreang. Ti imah mah teu pati jauh teuing jarakna ka pabrik tempat kuring digawe teh. Dalamun pareng kudu kena angkot ngan ukur sakali naik teu kudu turun unggah naik angkot. Supaya leuwih irit deui kana keuangan, kuring indit kapagawean teh sok ngahaja numpak sapeda. Sajabati ngirit duit, nya itung-itung bari olahraga deui. Perjalanan kuring digawe bari jeung inditna numpak sapeda. Paling saparapat jam oge bisa nepi. Da puguh tepati jauh teuing ayana eta pabrik di imah kuring teh. Harita poe Senen kuring kabagian gawe teh jam 3 sore. Kuring kabagian digawe sip sore. Jadi lamun asup jam 3 teh kaluarna jam 11 peuting. Hal sarupa kitu geus teu jadi hewagan keur kasumangetan kuring kana gawe. Pamikir kuring digawe rek bagian peuting atau bagian beurang, nya sarua wae. Pokok nu leuwih penting keur kuring bisa terus digawe, hasilna keur nutupan biaya hirup sapopoe. Ninggang malam Salasa harita teu karasa nyarelekna waktu ari bari ngalaksanakeun pagawean mah. Asa cikeneh jam 3 sore, ayeuna geus nincak jam 11 peuting. Geus waktuna kuring jeung anu sejen balik di tempat digawe. Saberesna digawe, kuring langsung muru ke tempat di mana kuring parkir sapeda. Kasampak di palebadinya keur aya salah saurang satpam anu kabagian tugas peuting tepikeun ka isuk-isuk. Kusabab kuring geus lumayan wanoh jeung eta satpam. Samemeh kuring indit, kuring ngadon ngobrol heula. Bari jeung ngahaja samemeh balik ngadon ngarokok heula. Dasar da digawe mah puguh oge teu bisa ngadon ngarokok-rokok acan. Asa tiris hawana puting ayeuna mah euy. Har, nah ada abdi mah teu ngarasa tiris. Nah nyabot bedanya. Nya atuh dah dirinya mah ti jero pabrik. Urang mah geus ti magrib, coba ti magrib di dieu geura. Benernya sigana mah kitu. Sabada ngobrol jeung satpam,
Teu lila kuring langsung balik ka imah bari jeung numpak sapeda. Kuring ngaboseh sapeda leuwih hati-hati. Sabab ngan ukur bisa ninggali jalan satapa-tapa caang ku sorot cahaya lampu panerangan jalan. Da sidik pan sapeda anu ditumpakan teh teu make lampu siga motor. Sok sanajan ngajalankeun laun oge, nu penting salamet kuring bisa balik tepikeun ka imah. Balik peuting tambah nyorangan, keur kuring teu jadi gangguan. Kusabab supaya teu jauh teuing jalan balikna, harita kuring ngadon motong jalan. Harita kuring motong jalan ka sisieun Citarum anu jalanna asup ti Gang Awug nu aya di daerah Ketapang Soreang. Nah betara-tara teh biasana basa keur aya di jalan sisieun Citarum bet asa cing sareblak hate siga anu rek manggih kareuwas. Jeung nu jadi kuring rada heran peuting eta di jalan teh beuti iseun. Geus taya jalma anu ngulampreng atawa ngadon paliliwat jeung kuring anu keur numpak sapeda. Kuring oge jadi aya rasa keung mah. Sok komo jalanan anu disorang teh poek. Aya rek ngadon ngebut ngaboseh. Da puguh aya lampuan. Sieun nincak logak anu jero. Atawa kusabab poek tepati katinggali jalan, hayo we kuring tigebrus ka Citarum. Basa kuring tepi ka daerah Darmaga, kuring rada ngarengkog kulantaran ninggali siga aya jelema duaan di handapeun tangkal cau. Panyangka mah boa eta jalma teh awewe jeung lalaki anu keur ngadon bobogohan. Tapi naha atuh basa geus deukeut pisan sing horeng anu aya di handapeun tangkal cau teh dua urang budak leutik. Saliwatan katinggali bajuna eta dua urang budak teh. Barase siga anu geus ngadon guyang disusukan. Beungeutna eta dua urang budak teh can jelas katinggali ku kuring. Sabab maranehna awakna nonggongan ka kuring. Ninggali sarupa kitu, kuring ngarasa karunya ka eta budak. Sok komo katinggalina awakna siga anu ngadeg-deg semua anu kabulusan. Jorojoy kuring hayang nulungan eta budak anu keur diuk dina handapeun tangkal cau. Kuring ngerasa karunya ka eta budak. Harita kuring oge langsung nyetenarkeun sapeda. Nah atuh bahasa kuring rek lempang muru ka eta budak.
Sabot keur kuring nunda sapeda. Eta budak teh geus areuweut di handapeun tangkal cau. Kuring jadi ngahuleng mikiran kana eta kajadian. Nah, dua orang budak teh bet ngaleungit tina panempok kuring. Lamun eta dua orang budak teh arindit, pasti kudu kanyahoan inditna. Teu loba mikir panjang kana eta kajadian. Kuring langsung numpakan di sapeda. Nah, tuh can oge kuring indit. Di palebahana pun tangkal cau bet kadenge aya suara budak anu ceurik. Eta dua orang budak ceurik bari terus sasambat ka indung bapakna. Nu kadenge ku kuring mah eta budak teh sasambat bari nyebut-nyebut tiris. Tapi nah atuh ari ku kuring ditinggali mah. Kapal bah eta budak anu keur kadenge ceurik teh geuning taya sasaha. Hal eta ngajadikeun kuring cing puringkak bulu punuk. Tagoe panyangka kuring eta anu katinggali ku kuring. Bari jeung kadenge sorana eta teh lain budak biasa. Tapi sigana wae jurig anu ngarupakeun budak leutik. Geus jelas kitu mah kuring oge teu loba mikir panjang. Kuring langsung numpakan deui sapeda. Bari terus ka bose sapeda ninggalkeun darmaga. Jajalaneun anu keur ku kuring disorang. Geus pasti wae eta budak anu katinggali dariuk di handapeun tangkal cau anu ayana di sisi gawir darmaga. Manehna teh dua urang budak anu titeuleum di eta darmaga. Geus jauh kuring ti darmaga, malahan geus anjog ka hiji lembur. Anu karasa aneh ku kuring peuting eta. Nah, kayaan lembur teh beuti iseun. Biasa oge tara kitu-kitu teuing. Jeung harita mah bet karasa keueung. Basa kuring asup ka lembur eta teh. Karasa keueung beda ti biasana. Malahan hawar-hawar bet kadenge aya suara anjing anu babaung sagala. Hal eta nambahan karasa keueung keur kuring. Keur kuring neruskeun balik buru ka imah. Di jajalaneun aya entok anu ngengkangan ngagokan jalan anu keur disorang. Kuring oge jadi kesal. Nya antugna eta entok teh ku kuring ditajong satarikna. Malahan nepikeun ka jauh eta entok mecelengna. Geus kitu kuring neruskeun deui ngabose sapeda. Muru ka imah anu tinggal sababaraha suhunan deui. Nah tuh keur kitu teh. Ujug-ujug entok anu tadi ditajong ku kuring teh hiber ngagarapak ka hareupeun kuring. Malahan ampir kana beungeut. Kajadianana leungeun kuring replek. Eta entok teh beunang katewak ku kuring. Sanggeus kitu eta entok anu geus aya dina leungeun teh ku kuring dibeubeutkeun satarikna. Tapi basa eta entok dibeubeutkeun ku kuring aya kajadian aneh. Basa entok dibeubeutkeun ragrag kana taneuh. Ujug-ujug eta entok teh robah jadi siga jelema. Malahan beuki lila beuki jelas katinggali eta entok teh bet jadi awewe. Eta entok anu geus jadi awewe teh ujug-ujug cengkat. Manehna terus nangtung. Brek katinggali ayeuna mah sabeuleuh genjeurna. Salah seorang wujud awewe anu make kain bodas bari jeung buukna ngaring kiwik panjang.
kuring jadi ngadeg-deg awahing kusieun. Katinggalina ku kuring beungeutna awewe teh geus hideung. Bari jeung panonna molotot semua ambek ka kuring. Bahasa kuring rek indit eta patempatan. Ngadak-ngadak rantai sapeda ujug-ujug pegat tepupugu. Sapeda oge jadi teu bisa dibose. Kuring beuki ngarasa sieun anu kacida. Sakomode ningali eta makhluk anu geus aya dina pucuk tangkal kalapa. Ujug-ujug ketinggali Nyi Rorot ngalayang nyamperkeun ngadeuketan ka kuring. Sate kapola kuring gogorowokan minta tulung. Tapi weleh teh jalma anu nyamperkeun nulungan ka kuring. Kusabab kuring ngarasa sieun anu kacida. Harita geus teu kaduga nangtung-nangtung acan. Hantugna kuring jadi ngorondang. Maksud rek ingkah teh eta patempatan. Nah atuh basa keur kuring ngorondang kitu. Karasa suku aya anu nyekel. Malahan kejadianana siga kuring tadi nyekel suku entog. Anu terus ku kuring dibebeutkeun. Nya kejadian sarupa kitu cek rasa ke alaman ku kuring. Awak kuring diangkat tina palebah suku. Bari terus awak kuring dibebeutkeun. Malahan kuring tepikeun ka teu inget di bumi alam. Sadarna kuring geus aya di imah bari pada ngariung. Malahan aya anu ngubaran kuring anu keur kapiuhan. Kuring kapanggih ku ronda keur ngagoler di palabahannapeun tangkal kalapa. Nya akhirna kuring teh pada ngagarotong dibawa ka imah. Kuring sadar bari awak ngerasa asa nyareri. Siga nama balukar tina dibebeutkeun teh.